belajar ngahamba ke Allah mun masih keneh aya rasa aing pejabat aing sugi aing kiai eta rasa-rasa kos kitu teh hijab ulah picen ulah rasa-rasa kos abdi mah hamba Gusti ilahi abdukal asi atauka mukirran bidzunubi wa qadda'aka masyaallah karim jadi orang hamba dibikin diangsongkeun ka Gusti sekali dua kali tilu kali oh cak Allah teh bener-bener yang hamba ka lah cak Allah moal dibere dunia aja moal kebal dibere ngeunah bae dibere urang ngeunah ibadah teu hayang bakal kana dunia eueuh nanaonan dunia eta mah kanikmatan anu semu utama ketika orang dibere ngeunah ibadah asa dideleukeun asa deukeut jeung Allah moal aya tanding ka ngeunahanana bahkan embung urang teh kana dunia teh ngeunahan eta menta panjang umur Gusti abdi panjangkeun umur jang naon cak Allah ieu tambah ngeunah ibadah tuh oh hayang ngeunah ibadah geus bae dipendekkeun umurna ngan seakan-akan maneh hirup 2000 tahun ye nilai ibadah urang lantaran asa deukeut ka Gusti orang mah Gusti Allah tawil umurona mun ditanya hayang naon panjang umur ieu kredit can anggeus Gusti panjangkeun umur Gusti kakarak boga mio Gusti hayang kabeuli Avanza Gusti kajeun dikerebekeun ge ya masalah geus dah dikanarakakeun ge tolol deh coba mantap kajeun teuing hese sakarat asal ulah mararat pan bloon eta kos kitu je parang sana gas aing mah daripada itu mararat maning hese sakarat maning ka Gunung Kawi je tolol da eta kan loba keneh dulur urang ka Gunung Kawi naudzubillah pasrah ka Allah ngeunaheun gara-gara ku pasrah nikmat